Duh, bagja pisan kieu hate ngebon di dieu nya boga kebon sampeu, cabe, tomat. Duh, ini teu sia-sia urang ngebon di dieu aya hasilna. Di ku rajin di pupuk mah tereh kajadina teh. Aduh, sapak di PHK di pegawaian di pengangguran ki aing. Kebutuh mah loba, kabeli mah hanteu. Iduh, ripuh. Dunia yang pegawaian sampingan kieu cara namanya. Tapi bingung gawe oge kerusum kieu mah. Nah, anak barudak. Anjir. Jus keur naon jiga nu keur sengsara kitu beungeut anjing kadeuleuna. Cobaan sabarkeun lah ku aing. Jos, ya kenaon maneh ngolongan sorangan juga turu panci. Lieur urang dot di sapak di PHK di pegawaian duit oge hayang. Tong boroning maneh. Urang ge hayang duit mah teh. Tong boroning maneh jeung urang batur ge harayangeun kitu mah. Eta mah geus pasti atuh Jos. Ari maneh eta rek ka mana? Biasa atuh urang mah pembisnis. Wih, hebat maneh euy. Milu atuh urang. Bae urang mah jadi kuli oge nu penting bisa bayar hutang. Oke lah, urang ngejakan. Tapi maneh lulusan naon? Ih, maneh meni kudu make ijazah segala. Nya heueuh atuh. Ka maneh ge apa sorangan, urang mah sakola, surah jeung maneh. Ka maneh poho gitu. Heueuh nya. Maneh jeung urang teh sakelas acara mah. Sekolah ku teh sekolah sia. Geus, enak mah Allah bacarita lah. Yap ayeuna berangkat. Siap. Duh, bagja pisan kieu hate ngebon di dieu nya boga kebon sampeu, cabe, tomat. Duh, ini teu sia-sia urang ngebon di dieu aya hasilna. Di ku rajin di pupuk mah tereh kajadina teh. Heuh nya ayeuna mah loba nu maling kudu hati-hati. Zaman kiwari mah loba nu maling, basa kamari oge maling pare sakarung. Bajuna sasampayan ge digiwing paur we pamajikan urang giwing. Balik heula saya nu ngagiwing pamajikan. Jos kurang teh di dieu. Nah, asup dibawa ka dieu urang maksud teh asupna dibawa ke kantor. Sia loba gaya atuh. Daek moal gawe jeung urang teh. Heureui atuh maneh. Heulah daek buru lah. Dot sopan sih teh. Nah, atuh pan heueuh emang ngaranna mah Dotlin. Bos atuh panggilna. Oh, siap bos. Gitu atuh. Aing mun teu butuh duit sudit teh jeung manggil bos geus eta. Kopi bae lah. Demi duit tambah nganggur. Mun arek ngaharewos, ulah tarik-tarik teuing ka denge ku urang. Ieu mah saya tidak skenario na bos, setiap paksa urang oge. Geus ayeuna mah maneh ngalah sampeuh gubrul we kabeh. Kabeh we ala ulah anu nyesa. Ngan maneh ngalana kudu luak lieu ke. Siap lah. Kalem. Tapi nah aku dulu lieu aing mah aneh. Pan bisa anu maling jeung nu menta Jos. Aing mah. Ari ieu teh kebun saha bos mun lega kieu? Nyaho teuing padu ngalawe aing mah. Terus aing teh nanti diajak papado gitu. Kaseplosan sagala. Ya kebon urang atuh ieu mah nya nu saha deui. Bos sampura. Sugan teh nu batur buru aing sereuas pieu. Inget sia kudu bari luak lieu sia tah. Bisi aya nu menta jeung nu maling. Burulah gawe euna mah. Bro, Alhamdulillah awan nu nyokot pamajikan oge. Bon deui geus lulus kieu awak 2 poe teh ka kebon deui mah. Bos, erek mana? Geus gining gitu. Biasa neng peplakan. Wah, tereh panen sugan, Bos. Heuh tah ieu teh ya. Dilakeun kapanenna ge geus kesel puguh ieu teh. Kesel kunaon, Bos? Heuh ieu tah, mah buru-buru panen paling ge samingguan deui. Tereh atuh samingguan deui mah. Ngan kadewe, Bos. Ayeuna mah keur usum maling kudu hati-hati.
Nya eta dek ka kebon teh bisi ayeuna maling pepelakan urang. Bos, kudu rada diontrok gua poe. Heueuh lin, geus 2 poe urang teu ka kebon. Nya bos, urang teh heula atuh. Nya sok. Ya. Wah, itu tanggal sampe kunaon kan oyak, padahal eueuh angin. Nah, ieu mah anu maling juga na euy ah. Ih, wah, jelema euy. Bos, jelema tuh anjing eta. Mana? Tuh bos tuh jelema na ka dieu anjing bawa maling sih teh. Wah, heueuh dos eta mah maling anjing. Geus ayeuna mah nyarumput tiap ke lamun jelema na ka dieu tarewak buru. Ieu kecil lagi kita ngumpulnya. Siap. Nah eueuh jalma teh. Tah, ayeuna urang tewakeun manis sukuna. Heeh. Urang neuna heueuh. Siap. Gerebek ku langsung anjing. Siapa tuh Mas Bagong we gini. Oh, sak belum maling. Mane meureun maling mah? Mane maling? Kalian silih salahkeun atuh sia mah. Naon atuh we? Naon ieu mane maling? Naon itu tolong. Naon? Tolong. Anjing, Ji. 2